saya kercarita berarti teu diurusan ieu urang dongeng ieu lamun di negara kira-kira cenah Indonesia bakal jadi negara bakal wah maknya yen teu banyak bakal jasa di Indonesia iraha lamun nyaritakeun irahana eta mah can jelas ngan bakal bau emang kumaha Indonesia membuka sejarah moal ya piagam Jakarta eta teh bakal dibuka kembali engke bakal muncul Bung Karno kedua Bung Karno mah pancen geus paeh tulang Bismillahirrahmanirrahim ngalanjutkeun dongeng tentang diturunkeuna Bapa Ibu urang Adam Hawa sabada ditundung ku Gusti Allah kulantaran ngalaksanakeun kasalahan Siti Hawa ku Gusti Allah dumiat dijieunkeun getih unggal bulan dibere getih ngaberbay dina bobogaanna het ngara ku gara-gara nyana nyuguhan nu teu bener ka salaki ora ditundung ku Gusti Allah nu tadina aya sukuan ku ari fiat rijalu dieuwekeun sukuna itu kene iblis ditundung ku Gusti Allah diberi julukan anta mal'un terlaknat sia iblis geus boga julukan masing-masing turunkeunlah Kangjeng Nabi Adam teh di India Gunung Sarnadib Siti Hawa diturunkeun di Jeddah Orai diturunkeun di Sajistan Iblis diturunkeun di Ubullah pan ieu nagara na maraca nyana kana kitab komo nyana majarago maca sejarah begitu dibaca di negaranya nah sial iblis diturunkeun di negara urang cek urang Ubullah itu kene Sajistan wah cenah urang negara Orai mantap kurang ulah ngadenge seremna baheula serem namun ditelaah ku ari urang Inggris setelah Afgan diserang baheula ku komunis dilarang salat dilarang puasa teu beunang sarolat teu meunang aya nu magahan ngaji aman mah aman kadieuna terpisah jeung kitu negara komunis Islam ngan di jero keamanan teh teu meunang bergerak ngayakeun ajaran-ajaran Al-Qur'an teu beunang salat teu beunang akibatna kabelah dieuna eueuh nu salat sebab asal salat tembak di dinya ke asal salat tembak asal salat tembak ayeuna salat di imah tetep bae asal kaselidik tembak otomatis kan nu salat eueuh nu ngaji eueuh agama mah Islam maka terus sampai ka ayeuna nagarana 100% Islam cuman masjid eueuh nu salat eueuh
negara Imam Bukhari negara Bahauddin An-Naqsabandi negara Alauddin An-Naqsabandi orang mun bacaan sejarahna kutubul aulia ya di ditu tapi peribadatan terbatas kakarak setahun iyalah dipersilahkan untuk mengembangkan agama setelah Presiden nu ayeuna rada loyog karena agama jadi kos gitu tah kaya entak lamun dibandingkeun jeung di urang jauh ai prak urang ieu mere sejarah ieu pantes karena itu geus sebab orai baheula diturunkeun di ditu orai muka urang mah pan eta mah incuna orai teh berarti kan nu ka urang mah incuna nu di ditu pusat masyaallah. Kanjeng Nabi Adam diinstruksikan ku Gusti Allah titah neangan Siti Hawa kesulitan neangan jalan-jalan munajat ka Gusti Allah setelah munajat turun malaikat Jibril nuduhkeun jalan untuk menuju Jiddah didinya terus Kanjeng Nabi Adam teh neangan Siti Hawa nati Jiddah teh terus berangkat mengarah ke Mekah ternyata ku Gusti Allah dipertemukeun di Arafah waduh luar biasa bungahna Kanjeng Nabi Adam kapanggih jeung istri tercinta manusia sadunya kakarak dua nu pasini kontrakan nu pasini tanah lantaran nganduaan tamahnya na di dunia teh Masya Allah ablag-ablagan canaya sasah tidinya lempang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa ka Musdalifah di Musdalifah didinya cicing di Musdalifah terus berangkat ka Mina didinya lah Kangjeng Nabi Adam neuleuh ka jasad Siti Hawa teu make pakaian sabenang-benang acan itu kene Siti Hawa neuleuh ka Kangjeng Nabi Adam gubal gabel Siti Hawa ka eta naon nu ngagabel ulah loba omong eta ge naon anu nyengir ya Allah ya Rabbi satara aja Gusti cek Siti Hawa jatuh nyengir mangan senyum doang eta kadeuleu ku aing ge kapeung-kapeung senyum kapeung-kapeung baeud ieu nu teu kuat namun baeud munajatlah Gusti Kangjeng Nabi Adam ka Gusti Allah Gusti Gutatarina abdi di surga serba mewah serba sagala aya kulantaran abdi ditundung ku Gusti ai pangampura mah geus aya sabada abdi ngadoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin abdi teh ayeuna geus dihampura ayeuna geus aya di bumi abdi duaan tah ayeuna abdi manyuhunkeun petunjuk ka Gusti apakah ieu kudu sataranjang bae atawa kudu kumaha mun kudu dipake naon kudu dipake abdi nyuhunkeun petunjuk jeung lain jang sakadar abdi bae lantaran isuk pageto meureunnanan anakan Gusti abdi nyuhunkeun aturan-aturan numantak hei Adam kaulah pangeran anu leuh nyaho ka anjeun ulah kudu loba omong Adam Hawa lantaran lamun kumaneh direnung turuna maneh ti sorga ka bumi geus dicaritaakeun ku kaula nu agung waktu kaula ngadamel anjeun teh Adam pan ditanya ku para malaikat
naon ieu Gusti teh nyin kos ieu pan dijawab ku kaula inni ja'iluka fil ardi khalifah kaula ngadamel ka anjeun teh bakal jadi khalifah di muka bumi ulah kaget Adam ku sebab maneh kabongbroy ku nasehat iblis maneh teh nyeun dosa ulah kaget sebab eta mangan sakadar ngalaksanakeun perjanjian ini ja'iluka fil ardi khalifah ayeuna anjeun geus aya di bumi dijadikeun sebagai khalifah bakal dibere aturan-aturan nu dibutuhkeun baik agama maupun dunia. Masya Allah teu sambarangan kaula nurunkeun ka anjeun Adam lamun henteu nyieun aturan-aturan nu mantak ayeuna rek dibere nyaho ku kaula hei Adam jang anak cucu anjeun deui lain sakadar jang anjeun duaan kebutuhan tentang agama tentang dunia bakal dicaritakeun terus sih berapa macam kebutuhan nyangakeun sadaya-daya cek Kangjeng Nabi Adam nuhun gustingan atuh abdi pan ieu kapanasan gerada-rada buru-buru bujur panas di hareup panas lantaran cuaca di Mekah teh kapan lain cara diurang mamun panas bisa ngiuhan tatangkalan ambalayah tangkal Ambon belah kulon ge nu ngaji tarariis di dinya bari ngopi bari ngarokok kiai-kiai nyana-nyana nyayomkeun di urang babari belah ditu aya tangkal buah belah panas bisa ngiuhan tapi di Mekah di Saudi Arabia baheula mun panas dek ngiuhan di mana maka Kangjeng Nabi Adam hayang buru-buru panas Gusti panas sanajan tatangkeupan ge atuh ai panas ge mah Gus deuk di mana happy atuh happy sote lamun tiris panas ge mah atuh cuaca panas saja urang nangkep pamajikan mah hau atuh sarua jeung asup ka hau direrab Masya Allah nah Adam kaula nu agung ayeuna dek jaritakeun kebutuhan pertama tentang pakaian ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wallahu a'lamu bimuradihi ya bani Adam anu mantak teu khusus ka Kangjeng Nabi Adam tetapi Gusti Allah khitab teh ya bani Adam ka seluruh anak cucu Kangjeng Nabi Adam lamun anak cucu Kangjeng Nabi Adam matu berarti terus ka urang ge ka urang Cikupa ka urang Bojong ka urang Sepatan geus puguh urang Pasar Kemis mah jajanna narurut teu kudu dicaritakeun di Pasar Kemis mah kadang-kadang nurutna oper. Nah ya bani Adam, anak cucu Adam. Qad anzalna alaikum libas. Nyata, jelas. Yakin. Kaula lu agung geus nurunkeun ka anjeun kabehan. Wahai anak Adam, libasan anggoan pakaian. Gusti Allah tega bahasa kenana qad anzalna make anzalna mah kapan inzal inzal mah kapan turun mantak ditafsiran ku Imam Jalal di anzalna teh bi mana khalaqnahu majaz berarti lantaran inzal makan turun di langit berarti lamun ieu teu make majaz anak Adam cak Gusti Allah qad anzalna kaula nyata geus turunkeun wadimor ti luhur ka handap. Wah hambalayah wadimor. Geus turunkeun atlas, gajah depak. Wah hambalayah. Segala lepis, segala BHS, anzal tarurun ti luhur langit ka handap janteu. Dina turunna ge beureun urang pararae.
mantap anzalna bimakna khalaqnahu kok Gusti ngabahasakeun anzal nasi pan aya anzalna manurunkeun bentukna kadeul inzal biasana hujan dipakekeun kanurunkeun hujan anzalna ieu ge sarua artina cek Gusti Allah kaula bakal nyieun pakaian teh nu disababan ku hujan mimiti kaula nurunkeun hujan tina cai hujan ambalayah di bumi teh bakal jarara di sagala jajadian-jajadian ti mimiti teki jukut jeung sajabana datang katangkal anu gede bakal jarara di tina jajadian-jajadian nu disababan ku hujan teh engke bakal aya jajadian-jajadian anu bisa dipake njieun pakaian buktina kapas jeung berbagai deui kitu tatangkalan-tatangkalan nu bisa dijieun pakaian di antara nu paling istimewa adalah kapuk kapas. Di urang mah lain kapuk kapas aya ge kapuk anu luhur teh tangkalna naon tangaranna rangdu eta ge bisa ku urang dialan haju dijejal-jejalkeun jadi anggal jadi kasur tiis geunaheun jasangan sing hade eta di jerona sok aju tarareas kana hulu kapuk kapas waduh luar biasa produksi dijadikeunlah kapuk tersebut benang tina benang dijadikeunlah tenunan jadilah wadimur waduh jadi polekat gajah duduk gajah depak gajah lari yo can aya cenah kejieun atuh kusia. Terus kebelah dieuna waduh dimodif-modif baheula maya samping Maulana segala. Kebelah dieuna terus samping teh uluh kegala BHS Al Jupri. Terus Al Hidayah, wari deui aya deui Tamer. Macem-macem. Iyalah disababan ku hujan berarti mencek tukang ngaji memajaz min itlaqis sabab wa iradatil musabbab jadi berarti majaz sabab tina hujan bakal ngajadikeun nu disababan ku hujan berbagai tatangkalan salah satu kebutuhan manusia cai tina unsur opat sebab manusia teh adalah terbuat tina anasirul arba'ah hiji ardu dua hawa tilu ma'u opat nar kebutuhan manusia teh sakitu hiji taneuh nomor kadua hawa nomor katilu na cai nomor kaopat na seuneu eueuh bae nu hiji total adat jadi paeh napas geus hukak hingkak geus teu bisa ieu urang ngasupkeun hawa ka jero irung geus teu bisa dipencet di jerona pernapasan teh spenek obatna ngarokok eta maksudna moal kebal deui masyaallah geus teu bisa menghirup oksigen geus teh itu kene mun eueuh cai yes sebab kebutuhan awak urang cai awak urang tadi inuman atuh geus kitulah lumantak wahai anak cucu Adam kodan salna nyata kaula geus gadamel ka anjeun alaikum pikeun aranjeun kabehan libasan pakaian-pakaian anu disababan ku cai hujan tina cai hujan teh terus jararadi atawa engke bakal deuleu anjeun pertanian khusus libas sayuari sawati
atikum warisya pakaian teh dijelaskan dina Al-Qur'an aya dua macam nomor kahiji libasa yuwari sauatikum pakaian anu bakal nutupan kagorengan yakni aurat kubul jeung dubur nomor kaduana libasan warisya artina warisya ieu terbuat tina bulu-bulu anu bisa mayuta jamalu bihi minasya dipake ngaginding model uol dan lain sebagainya eta teh sarua bae tina cai hujan kene cai hujan turun ke tanah kemudian jarara dijukut dan lain sebagainya didaharlah ku binatang embe dan lain sebagainya orai didalahar embe sapi munding onta jadi kuari ngagedean hewan dipotong dipencit maka ieu kulitna bisa dijadikan pakaian buluna bisa dijadikan pakaian bulu embe gembel bulu sapi bulu onta berbagai bulu bisa dijadikan ke uol kitu keneh kulitna dibawa ti Tangerang ti Bogor ti Cianjur ti Sukabumi dibawa ke Garut dibawa ke Bandung jadinya diolah terus diolah diipis-ipis dina hiji kulit sapi bakal jadi 12 hiji kulit sapi teh bakal jadi 12 helai lamun embe mah bisa 2 baheula mah kuari mah dijadikeun hiji bae lantaran embe mah teu boga lapisan-lapisan diproduksilah di Garut diproduksilah di Bandung dibawa deui kuari dijualan di Picung jadi jaket produksi Garut eta. Lamun memproduksina bagus geunang dipakena hargana murah terjangkau oleh rakyat pasar kemis. Tapi lamun jang ka luar negeri mah ipis ongkos lawon bae mahal tama jutaan. Eta mah ongkos lawon biasa bae eta mah dirahasiakeun ngajualna ge lantaran moal kabeulieun ku urang Cikupama kecuali pasar kemis. Dipakailah di luar negeri saha nu makena penyanyi ternama Elvis eta make buatan Garut sebenarnya calanana teh nu herang-herang teh teh kulit buatan Garut dipake deui ku Mick Jagger eta teh kulit buatan Garut sebenarnya mah gitu dipake deui ku Al Jarreau kulit buatan Bandung eta sebenarnya seserian heran aing mah bahkan Bill Clinton ge kunjungan ke Indonesia dibere nyana Justina kulit Masya Allah Indonesia teh istimewa tuh urang mah di dia ngajualan kulit sapi sabaraha duit hargana eta kulit sapi teh hijina hijina sabaraha hiji salembar gede bisa ente mangsa 100.000 ente 100.000 lah ke 100 behelana ulah sok murah-murah loba tukang kulit kumaha sih bila perlu 500.000 lah bawa ka ditu dijieun 12 keur carita salembarna jadi hiji baju bae atawa 10 nu 2 jang tambal-tambalna hijina misalna dijualna ieu kuari 5 juta kali 10 sih sabaraha atuh memang hitungan bae heulanan 50 juta sasapi Masya Allah mantap kamu mun tukang kulit hargakeun 1 juta mahal gitu jadi jaket mah Walima timbul pertanyaan paneta teh kulit kuari dipake kuari jaket kulit nu di urang makan dipake na teu meunang kahujanan asal kahujanan bae jadi heuras aju bau tak kumaha lamun jaket kulit kahujanan aju bau ku urang kuari digoreng pake kerupuk jak kulit paneta ge nomor kahiji bahasa yuwari sawatikum pakaian anu jang nutupan aurat ulah kadeule diharap ngubal gabel mun lalaki ulah kadeule serenyum jeung bendu
ulah itu kene di tukang supaya rapi libasa yuari sawatikum nomor kahiji. Nomor kedua libasa warisa di samping yuari sawatikum teh ditambahan ku ginding make potongan nu rapi terbuat tina lawon nu bagus supaya kadeleuna sergap. Nah, dua macam. Nomor kahiji jang nutupan kagorengan, yakni aurat. Nomor kedua supaya tambah rapi dinding. Warisa, asalna warisna bulu manuk. Tapi nu dimaksud mah ieu mayu tajammalu bihi minasyab bajas deui bae. Walibasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa ari pakaian takwa teh eta zalika khair eta pakaian anu luar biasa bagusna di antara dua pakaian nu hiji pakaian anu jang nutupan sawatikum. Nomor kedua pakaian anu jang ngaginding-ginding. Nah, di antara nu dua walibasut taqwa pakaian takwa nujang kadeleuna ku Gusti Allah rapi kadele ku makhluk rapi pakai nutupan aurat eta teh zalika khair. Berarti libasut taqwa jatuhna kanu pertama naon libasa yuari sawatikum pakaian nu pakai nutupan aurat iyalah pakaian anu khair bagus. Cek sawareh malibasu taqwa teh pakaian-pakaian anu paranti ibadah ka Gusti Allah dipake salat ka Gusti Allah dipake berjamaah ka Gusti Allah jang berjamaah salat berjamaah perkumpulan pengajian dan lain sebagainya etalah libasut taqwa etalah zalika khair. Nomor kaduana nomor katiluna libasut taqwa teh pakaian-pakaian paranti takwa ka Gusti Allah pakaian paranti perang pakaian-pakaian perang termasuk tameng-tameng perang iyalah libasut taqwa dibandingkeun jeung pakaian-pakaian nu dipake sehari-hari. Iya, pakaian perang nu paling istimewa. Zalika khair. Terakhir Imam Jalal baga jelaskan libasut taqwa teh al-amalus shalih. Horeng pakaian teh patali jeung akhlak jeung pagawean anu soleh. Pagawean anu sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala ya jelema ginding jasa. Maka sapari luar biasa bagus nabi tiluhur kahandap panen necis seragam disebut berem lain disebut hidung lain disebut koneng lain putih lain. Wah ieu mah PNS hebat di dieu na make kenong wode luar biasa. Wah sapatuna ge herang bisa pake ngaca dek lempang nage kudu ditiupan ku hadamna besi aya kokotor fu teu meunangnya nama aya kokotor. Tapi ternyata pakaian nu sakitu bagus teh terbuat tina wall England. Wadah ngaput nage geus teu sembarangan kudu nu ngaput nage di Jakarta bila perlu di Singapura. Teu beunang sambarangan ngaput nage lantaran ieu mah pan pejabat tinggi ti gubernur kaluhur menteri embu make pakaian raradutan cara urang tapi ternyata horenganan sebatas pakaian doang salat henteu puasa henteu maling terus. Nah ieu kadang jelema make pakaian bagus amalna goreng eta teh min jumlah kitu make pakaian sataranjang teh jelema kos kitu. Pakaian bagus tapi teu ibadah ka Gusti Allah eta teh sataranjang hakikatna mah. Tapi jelema pake pakaian biasa bae kadang-kadang meuli lagi di mingguan dirinya bari ngaji aju kurang duit lagi ngahutang ke minggu hareup dibayarna aju minggu hareup pohoan terus bae teu dibayar tapi nyana salat ieu pakaian sederhana tetapi nyana amal soleh eta istimewa. Masya Allah. Guys, amalus soleh, sumtul hasan.
kalakuan nu bagus eta jadi pakaian ka urang nu paling istimewa mah pakaianna bagus secara zahir hartina bagus teh rapi pakai nutupan aurat ditambah kumayuta jamalubi lantaran dititah Allahu jamilun yuhibbul jamal jadi dirapi-rapi pakaianna lantaran bersyukur ka Gusti Allah lain hayang ka alam ku makhluk ditambah ku amal soleh berarti makan zahir batin dideuleu dina zahirna sregep ditambahan ku pakaian batin amal soleh waktu salat waktu puasa waktu zakat waktu haji waktu sedekah cawaden zahiron wa batina masya Allah jadi nomor kahiji ieu pakaian nutupan aurat nomor kedua ditambah deui untuk berhias sebagai papaes supaya indah kadeleuna disesuaikan namun nukuru ulah make nomor ceting asal aya awale kuru jasa awake tinggal tulang maka pakaian merecet jasa aduh calanana anu nyitak teh itu kene bajuna masya Allah nya jangkungnya kuru maka pakaianana merecet ya mamun aya buah tinggal diajul bae kunyana eta karena teu necis jadi berarti kudu rada digambringan saeutik geus kadel rapi nu neuleuna salakina jadi indah aya deui jelema eulin tuh masyaallah susuna geus sagede ember gede jasa bujurna pohar jasa giblek waduh maka pakaianna gua gedean atuh mah sarua jeung barongsai ya Allah teh saraga jadi dirapi-rapi ku aya potongan kieu ku potongan ieu teh supaya sinergis antara suami jeung istri karena mun di imah neuleuh pamajikan rapi kan moal ka mana salakina aya keur di imah mah lah cek salaki udah cukup aing nulis sia bae ge sia rapih bae geus teu kudu neangan ka mana deui geus rapih kadeleuna aing mah ngeunaheun nulis sia tuh aju salaki nage kan rapi becak pamajikanana deui asana pangkasepna kakak di dunia kakak mah sanajan hideung tapi herang kakak mah kadeleuna si der gitu kan nyambung suami istri masya Allah dititah orang gitu teh pakailah sarua jeung pakaian untuk menutupi aurat di samping gitu tambahlah dengan keindahan supaya di imah tangga ngeunaheun saling memandang ieu teh khususna kakangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa umumna jang anak cucu Adam jeung Siti Hawa libasut taqwa zalika khair pakaian nu paranti takwa eta lah nu paranti anu dihebatkeun manu hebat paranti salat paranti ngaji libasut taqwa zalika khair kitu keneh libasut taqwa paranti perang zalika khair eta lah nu hebat atawa ieu libasut taqwa libas taqwa teh nu jang sakadar nutupan aurat libasut taqwa zalika khair ditambah ku amal-amal saleh ieu mah bagian batin kalakuan nu bagus zalika khair ieu kabeh zalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun wallahu a'lamu bimuradih ngajadikeun Gusti Allah kana pakaian dengan berbagai aksam bagian-bagian pakaian dengan berbagai mode-mode pakaian dengan berbagai potongan-potongan pakaian jeung dibuat dari berbagai bahan-bahan aya nu tina kapas aya nu tina dangdaunan aya nu tina talokop aya anu tina kitu kulit-kulit kayu aya nu tina bulu embe aya nu tina bulu dan lain sebagainya ieu kabeh
zalika min ayatillah etalah tanda-tanda ayat Gusti Allah tanda kebesaran kekuasaan Gusti Allah urang kuari cecampuran di dia make pakaian teh berbagai-bagai macam potongan berbagai-bagai kitu dasarna berbagai-bagai kul naon gitu ngaranna dasarna nah ieu aya nu tina tapamatek aya nu tek-trek aya tun tina kitoron aya nu tina hero aya nu tina sipon macam-macam eta zaman-zaman baheula oh datang ka kuari nu alanyar macam-macam eta teh kaluarna mah teu jauh tidak matek jeung istem pangheulana di urang aya istem di Tangerang beuh pohara jasa asal geus ngomong gawe di mana di istem hebat amat orang tukang sapuna kos kuari besok babe jauh alhamdulillah kiai saya kerja di mana di bandara asa pilot bae pun urangnya ngadenge di bandara teh asa pilot bae Masya Allah renganan di luarin bandara geus bagus penting digaji bae lah naila kabeh zalika min ayatil dalil kekuasaan Allah mun ku Allah teh diturunkeun cai kemudian teh jarara ditatangkalan kapas nu jadi tangkal kayu nu jadi embe onta pararaeh urang bisa sataranjang deui nya kumaha teh jahara rese nu mantap ketika turun hujan teh urang ngadoa ka Gusti Allah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ku sebab hujan dialah jaradi segala rupa oi kapas di Kalimantan jararadi nu dipelak nu teu dipelak idinya langsung dikemas dibawa ka Bandung dibawa ka Tangerang Jaya pabrik tekstil di urang teh dibawa ka Surabaya kadang nu meuli nama urang Sumatera dijual di Tangerang dijual deui ku ari ka nu produksi tidak kapas bae ge jelema jadi hartawan jadi jutawan miliuder Masya Allah bersyukurlah ka Gusti Allah ieulah tanda kebesaran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ti mimiti anu melakapasna kemudian anu manenna kemudian nu ngemasna karyawan dibawa ka Tangerang kemudian transaksi jual beli kapas dirinya sabaraha ton apa sabaraha kontainer dibawa lah ku ari ka pabrik-pabrik tekstil ti mimiti patani kemudian kadang tangkulakna dibeli ku bos di dia diasupkeun dak urang mah kuari tarima make alhamdulillahirabbil alamin teh nyaho ieu dibuat tina naon ti mana asalna tinggal bersyukur ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala na ilah zalika min ayatil maksudna kembalikan ke Allah itu tanda kebesaran Allah tanda kemahakuasaan Allah la'allahum yazakkarun manawa para kupar diharapkan seluruh manusia teh eling ka Gusti Allah nu antukna engke ngimankeun bahwa Allah teh adalah pencipta langit bumi katut esina iman atuh ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillah make pakaian geus teu nyaraho saha nu melakapasdak saha nu jadi tangkulakna di mana diproduksina ku urang kuari mah geus dinikmati dipake kuari ku urang dipake ngaji dipake salat ieulah zalika khair libasut taqwa tapi batur coba dulu sagedengeun urang beuh make pakaianna mararahal tapi teu iman ka Gusti Allah nyana agamana Konghucu nyana Buddha nyana Hindu nyana Protestan Kristen Katolik dan lain sebagainya tah geus dibere nyaho ku Gusti Allah awas ieu teh tanda kebesaran Allah la'allahum yazak ingat sia ka aing dia iltifat cek ahli ma'ani ma'ai tadi di luhurna qad anzalna alaikum khitab tapi di dia kunaon la'allahum gaib la'allakum yazakkarun endahan la'allahum yazakkarun bagian ilmu ma'ani ta mangarana iltifat panjang kurang mun dibahas jangan anu ngaralti mah ngaji geus ngaji johar makrun ngaji ukudul juman pasti para raham tama mun teu poho
ngaji mah tuh ngaji tafsir ngaji hadis teu mondok geus ulah diharapkeun beres nu mondok ke kaca letot bae nu teu mondok mah mantak wawanianan budak sakola ngahartikeun Quran wawanianan eta bahasa model khitab bahasa model majaz bahasa model kinayah deuk kumaha ngahartikeunana degungkeun habak jelema kos itu mondok heula sia ngartikeun Quran mah eta bahasa kitu aju naon maksudna wal iltifat wa yudna iltifat teh kos kumaha nah engke naon rahasiana ieu teh kahararese aya majaz teh aya majaz mursal aya majaz isyarah kemudian dirinya aya alaqah aya korena deuk ngamajazkeun teh teu sambarangan kemudian ngamaksud ngamajazkeun teh naon eta Gusti Allah didinya masyaallah jadi dia aya bahasa kinayah engke aya bahasa iltifat eta kumaha kos kari itu mun teu mondok aya nu mondok ti leuletik kaji pendi di kampung pondok tapi teu ngaji bodoh terus-terusan tamati orok datang ka paeh bakal di pondok bae nya mah ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah ya Muhammad cek Gusti Allah nu mantak didongeng-dongeng ge ieu para rasul para nabi timimiti bapa moyang urang dikisahkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an engke bakal panjang luar biasa kadituna kabelah dieuna engke bakal aya dongeng Kangjeng Nabi Idris ke Kangjeng Nabi Nuh ke Kangjeng Nabi Hud ke Kangjeng Nabi Daud ke Kangjeng Nabi Lut terus kabelah dieuna Kangjeng Nabi Sulaiman didongengkeun terus para nabi Musa Nabi Yusa kabelah dieuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu para nabi dikisahkeun dina Al-Qur'an teh ieu supaya jadi ibrah limayas mauha bagi jelema-jelema anu ngadenge teh ieu supaya jadi contoh jadi tergugah hatina anu bagus bisa diturutan anu gorengna ke bisa dijauhan tujuan daripada ngisoh-ngisohkeun para rasul ieu supaya jadi ibrah ate ketika urang ngadenge teh Kanjeng Nabi Adam kan urang berpikir eta bapa urang kunaon make maksiat di sorga lamun tah heula teu maksiat meureun aing ge teu kudu hararese hirup di sorga ngeunaheun jasa teu kudu boga kontrakan aju cak nu ngontrak aing teu kudu ngontrak aju cek nu tani aing teu kudu macul segala ngawaluku aju cek tuh nu di kantor meureun aing lah meureun tak berpikir kadinya ulah ngomong kitu lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun inni ja'iluka fil ardi khalifah tinggal eta memang kesalahan Kangjeng Nabi Adam kurang kuari dijadikeun ibro cacak-cacak Kangjeng Nabi Adam salah mah tetep bae ditundung ku Gusti Allah komo aing tak kudu kitu Kanjeng Nabi Adam bae salah jeung Ibu Hawa Gusti Allah diturunkeun tina nu mulya sorga diturunkeun ka bumi anu hina eta teh anu kesayangan Gusti Allah atuh komo aing sapira aing meureunanan pangkat teu boga derajat teu boga aju aing maksiat bae terus meureunanan ieu deuk diturunkeun ka mana ieu aing deuk diturunkeun ka mana Debatak ditambahan deui cek Gusti Allah ya bani Adam wahai anak cucu Kanjeng Nabi Adam la yaftinannakumus syaitan sing hade ulah kagoda ku fitnah-fitnah setan derek sebab setan geus ngancam cak setan teh Iyo Adam jeung Hawa ge kuai kagoda cak setan. Di
orang Cikupa aing kumpul di Citra aing kumpul di BSD sabagian anak buah aing di Purijaya pokoknya aing wal mundur cak setan ku aing sia digoda dek di mana bae posisi sia anu dagang asongan ku aing bakal digoda anu dagang lapak ku aing bakal digoda nu dagang karung ku aing bakal dikarungan pokoknya ku aing digoda kabeh cak setan ulah sabat kali aya bapa na bae jeung ibuna ku aing bisa komo sia ku aing bakal digoda nu jadi ustad nu jadi kiai ti Tarasub Golkar setan blonnya pokoknya mah jelema ku aing bakal digoda ti Tangrede kabeh dengan dasar kebutuhan kita nyimpen duit di bank deposito abeh ngadaharan taina ayo ku aing digara roda supaya ke Mekah melalui bank pinjaman ti bank geus teh jauh duit nu halal nu haram ku aing bakal digoda kiaina ku aing bakal dijadikeun sponsor sial teh setan goblok Masya Allah ku aing bakal digoda ku cewek-cewek bakal mararecet ge calana-calanana aduh apemna bakal kadeuleu ku aing ping-pingna bakal disingkap-singkapkeun ku aing dadana bakal dibuka-bukakeun ku aing aduh SMS-na dilancarkeun ku aing ujian digoda kajen ku kumaha ge geus kiai heula nu ku aing digoda ustad nu ku aing kobo tukang tabligh mah geus ku aing ceramah digoda jasa tial da setan aduh terutama nu aya di pamarentahan ti mimiti RT datang ka lurah ku aing pokona mah bakal ditiupan ceulina camat-camat bakal dituntun bupati segala gubernur komo presiden mah aduh ku aing sia bakal ditutur-tutur ke mana bae ge sia waduh teh setan sial jasana setan di mana sia tempat sia tempat aing di Tangkal Asem Tangkal Ambon, pusatnya di Tangkal Beringin. Waduh, setan ngancam setan. Cek Gusti Allah ya Bani Adam, anak Adam nu aya di Cikupa, di Bojong Balaraja, Cipondo, Ciputat, Ciledug. Kos kabeh santero, Serang, Pandeglang kabeh anak Adam. Awas. Layak tinana kumu setan ulah kagoda ku pita setan sia sing hade kajenteun setan ngancam ka sia sebagai anak Adam deuk di goda siana bae ulah kagoda carana kumaha Gusti supaya ulah kagoda ulah boga HP aja pendig hideug aduh boga 5 aing HP aduh naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan ulah boga TP waduh berat naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan sing hade cek Gusti Allah ya ke heula dihareup bakal dicaritakeun godaan-godaan setan ieu mah nomor kahiji sing ada ulah kagoda ku pita-pita setan ulah kagoda ku rayuan-rayuan maut setan kama akhraja abawaikum minal jannah sakumaha setan ngaluarkeun bapa moyang anjeun di sorga kulantaran digoda ku setan ulah seperti bapa moyang anjeun nu digoda ku setan sing ada setan lantaran setan tepan baheula yanzi'u anhum libasahum liyuriyahum sawatihima
barang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa digoda ku setan teh kapan arucutan pakaianana teh daekeun nempel di Kangjeng Nabi Adam lantaran Kangjeng Nabi Adam ditundung dek diturunkeun ka bumi. Libasahuma pakaianana liuriyahuma supaya katembong gogorengna. Dasar tangkorak setan nu ngagodana akhirna atuh katembong liuriyahuma sauatihima. Kokotor kagorengan anu aya di Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh katembong kuariku gara-gara setan. Sebab setan main lahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Nya nama setan kapaneulekeun ka urang ngagodana ngeunah dek dihareup dek digigir dek ditukang dek diluhur dek dihandap. Dek urang keur hudang dek urang keur hees nya nama yarakum huwa wa qabiluhu setan maneuleuk ka urang jeung kanca-kanca setan balad-balad setan anak buah setan komplotan setan urang mah teu neuleuk ka pannyana nya maneuleuk ka urang tapi urang mah min haitsu la tarawnahum tina tempat urang teu neuleuk ka setan ayu setan maneuleuk ka urang ngagodana ngeunaheun jasa urang mah teu neuleuk ka setan deuk kumaha nangkisna lantaran urang boga besi teu bisa ditangkiskeun ka setan sebab setan teu kadeuleu urang boga cimande teu bisa ditangkiskeun lantaran teu kadeuleu urang boga silat karate dan lain sebagainya teu bisa ditangkis ku nu kos kararitu lantaran setan teu kadeuleu ayeuna neuleukeun ka urang innahu yarakum huwa wa qabiluh nya nama neuleukeun bae ka urang ku ari ge aya tadi dia sial tak uci ngomong-ngomongkeun aing bae cak setan aing deuk pindah ka belah kenca deuk kadegetan aja pendek ku aing deuk ditiupan matana supaya nundutan eta setan kos kitu sial jata setan nya neuleukeun bae ka belah kulon ka belah wetan ka belah kaler mana ieu anu ngaji ku aing deuk digoda ucina keur nyaritakeun setan nya seuseureuh cak setan teh kajen tetep cenah ku aing digoda bae ku ari geus mulai aya nu ngaluarkeun HP lantaran sasada itu aya belah kulon aya janggian jeung jahe blon teh budak keur nyaritakeun setan aya oge aduh siap Masya Allah geus dicaritakeun awas cek Gusti Allah kade setan ngancam bakal mitnah bakal ngagoda bakal nganasehatan ke anak cucu Adam cak Allah awas la yaftinannakumus syaitan awas ulah terulang kembali ala tattabi'uhu fataftan ulah nuturkeun ajakan setan maneh bakal kapitnah lantaran urang dijanjikeun lamun urang bersih bakal balik deui ka tempat semula yane surga sakumaha Kangjeng Nabi Adam geus dijanjikeun Adam maneh turun engke maneh di mana-mana balik ka akhirat maneh sepi tina dosa balik deui ka tempat anu asal lain jang maneh bae Adam anak cucu anjeun ge urang mana bae sadunya datang ke akhir zaman ketika manehanana balik bersih tina dosa barali ka tempat semula ka sorga bejakeun ka anak cucu anjeun Adam nu mantak ieu urang teh dijanjikeun ku Gusti Allah sanajan Gusti Allah nurunkeun bapa moyang urang ka dunia ya ka taneuh ka bumi tetap urang bakal balik deui ka tempat semulana da ku ari ge kapan kanyahoan urang Semarang loba nu geus balik deui ka Semarang pabrikna ku ari geus teu jalan urang Surabaya nu kaya Tangerang ku ari pabrikna bangkrut balik deui ka ditu urang Lampung balik deui babarengan yang monyet di Lampung ka ditu jeung uwa-uwa ieu ge urang bakal balik deui ka sorga asal la yaftinannakumus syaiton asal ulah kapitnah ku setan bae moal kebal hirup urang 20 tahun 30 tahun 50 tahun 70 tahun balik ka ditu salila etalah hati-hati setan siapkeun kuari kuda-kuda urang jang ngalawan setan awas ulah sampai terjadi sakumaha akhraja abawaikum minal jannah bapak urang teh kulagaku gara-gara kabisikan ku setan turun di sorga dipocot pakaian kemegahan jeung kemuliaanana teu make sahlai-lai acan
atau panggilan setan mainnahu yarakum wa qabilu nya maka urang ngagodana ngeleukeun dek dihareup dek ditukang dek digigir dek diluhur dek dihandap dek kumaha bae carana kubahanyana bae min haitsu la tarawnahum dina tempat anu urang mah teu neuleuh ka setan lamun urang bisa neuleuh ka setan urang jogol we unggal poe jogol unggal poe geus ngasah bedog we sia ku aing gerakan kieu setan teu nyaho ye golok gelut jeung setan eleh urang golok we di kieu-kieu kunaon eta setan teu kadeuleu lilatofati ajsadihim lantaran lembutnya nama jasadna ku Gusti diciptakeunana tina seuneu moal kacekel seuneu mah ku sebab teu kacekel kadang-kadang mah kadeuleu seuneu aya nu haseup da doang kadeuleu seuneuna mah teu kadeuleu aya nu seuneuna kadeuleu beureum hideung dan lain sebagainya gambaran setan urang lamun dibere ketajaman mata bisa neuleuh ka setan urang lain saeutik hamba Allah anu bisa neuleuh ka setan teh lain saeutik bisa neuleuh ka setan rupa setan bisa kadeuleu ulah jauh-jauh urang maca surat jin bae urang sok hayang neuleuh setan mah baca ku urang surat jin niatan ya Allah ya Rabbi abdi bayang maca surat jin di dieu hayang neuleuh ka setan neuleuh kege bakal asal macana di tempat sepi atuh heuh setan banyak di tempat rame atuh sia maca di kuburan sorangan bae coba ge atuh cek si Junet teh mah kieu teh kudu maca surat jin teh masal cicing bege geus teuleut-teulah di masjid sia sorangan maca surat jin teh kudu tamat bakal aya geus dibuktikeun sama aku sababaraha urang ai kiai ulah nanyaing orang batur bae lah di dieu keur zaman kula leutik kene aya santri teu percaya ka surah almarhum Abah baca coba ge surat jin ku sia penta aya tah santri dibaca ku nyana menta abdi mah hayang neuleuleungeun bae lah ulah kudu kabelegedeg leungeun we can tamat-tamat acan leungeun datang wow nyana kieu bae curugna bae sagede bitis curugna encan ieu encan ka dieu atau kelenger nyana kieu bae cak babaturan tadi pan sia baca Quran pan ieu kelenger kieu di inuman geus kebal cager kunaon sia aduh aing neuleuleungeun gure cekeun aya lamun urang boga wiridan Tuan Syekh Abdul Qadir tah aya Tuan Syekh Abdul Qadir boga wiridan paranti neuleuh jin kula ge can pernah diwirid-wirid besi neuleuh ya waduh dia ka ditu aya teh set cek Tuan Syekh Abdul Qadir asal geus datang kadinya pasti jasa buktikan baca sekian mun dibaca kurang teh mulai aya mimiti tariris awak kurang tiris amat ya awak henteu kebal aya tertrek naon woi ada apa sama incuna masalah kalau datang aing teu butuh incu nu gede datang jelema dibere wiridan mencet ieu wirid salamere guruna lain guru mencet mah biasa kan dibere wiridan paranti neuleuh jin atuh begitu dipencet tuh kala luar setan mah lulus setan deui dibere neuleuh lantaran urang bisa neuleuh ka haseup bisa neuleuh ka seuneu berbagai warna seuneu kadeuleu jin ge sarua setan ge asal urangna dibere ketajaman penglihatan aya wiridanana ulah nu borangan mah kejar di dinya sia ulah geus kodo mah boro-boro maca surat jin maca alif lam mim ge geus haya karasana asal penting me dibaca maca yasin mah maca yasin auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim jam 2 macana yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal ala siratim mustaqim tanzilal aziz sadaqallah cak pamajikan aku nantet aku naon
Ada di sini maca Quran tipe tinggi kenapa? Masya Allah, iya. Awadami alwani matawan taya rupa setan teh tuh mantap sih ada. Masya Allah. Urang bisa dulu ke setan, bisa dulu ke jin. Lamun urang diberi kecerdasan, diberi penglihatan nu tajam mata teh. Aya nu asli pembawaan pribadina, aya nu memang melalui wirid-wirid ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim atau melalui hizib-hizib atau melalui wiridan-wiridan ti guru, aya nempo ka nagara jin atau aya dia nagara jin teh ka hiji ieu teh aya dua dimensi di urang teh, nagara urang ieu nagara jin ge di dieu keneh disingkapkeun ku wiridan eta trak urang aya di nagara jin aya urang lah di dia keneh ngan urang lamun asup ka nagara jin teu kadaule di alam nu ieu tah lamun urang teu boga kuncina tuh terus di ditu urang boga wiridan asup ke alam jin aja teu boga kuncina tuh terus bae di alam jin terus bae mantak Bung Karno istimewa kunaon lantaran manehana mawauh jeung raja jin bisa asup ka nagara jin. Masya Allah tah urang mun nyaritakeun ilmu Bung Karno emang kumaha nu mantak Bung Karno mah dibere sasalaman jeung raja jin cak raja jin ieu cincin pake ku maneh ieu lamun deuk berjuang nyaan mantak cincinna dipake ku Bung Karno kamari dibikeun ka kula ieu buktina. Tapi bejana Bung Karno mah cincina hideung semu biru ayeuna mah hejo. Aduh Gusti Allah. Tak urang lamun nyaritakeun Bung Karno emang kumaha kitu? Bisa nagarkan rajin. Nu mantak Kiai Zaini mendak kerep nyaritakeun Bung Karno si jelema apa lain lantaran nyana bisa asup ka nagara jin bisa wau jeung jin-jin hiji. Nomor kaduana baheula waktu benda kerep jadi leuweung nyana mah bisa ngobrol jeung maung eta mah di negara urang keneh kos kieu biasa tapi nyana bersenyawa jeung maung ngobrol jeung gajah ngobrol jeung buaya ngobrol Bung Karno ketika manehna asup ka nagara jin teu kadeuleu ku urang wauh lah nyana jeung raja jin moal anggeus urang jaritakeun Bung Karno nu nyaho keaslian Bung Karno Masya Allah teu kudu Bung Karno sanajan kuari ge kuari pisan aya ieu kuari pisan ge aya anu nyahoeun nagara jin sababaraha urang hiji di Bogor geus bebeja ka kula nomor kaduana nu geus nyaho ka nagara jin teh orang Karawang emang Karawang mah meureun henteu boga wiridan ge ngahiji jeung jin ieu kiai lain lalagaan di Karawang aya nunggus ngalalakon ka nagara jin nagara jin teh sarua jeung urang ngan aya kerajaan-kerajanan kerajaan jin nomor kahiji nu terbesar di Banten. Wah, teu lain lalagaan teh. Mantak urang Banten mah kos jin kasurupan. Banten. Belah ditu Banten urang nyebrang maka parahu eta ge kerajaan jin gede keneh. Ieu caritakeun urang Bogor, urang di ditu di negara jin teh loba ambalaya wah mutiara emas perak dan lain sebagainya asal daek bae pakaian dan lain sebagainya mun urang mawa segede kieu bae mutiara ti negara jin dibawa ka urang moal kaduitan aya nu ngarewas naon wiridana cenah ge sia mah kadinya bae pan aduh terus teu beres emang budak ieu mah ieu setan ke urang jaritakeun setan jin di negara nang ke dihareup bakal mantak asa ulah ngabesan inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun wallahu a'lamu bimuradi cek Gusti Allah sanyana kaula nu agung ngajadikeun ka para syaitan-syaitan teh sebagai kanca-kanca sebagai babaturan-babaturan sebagai kroni-kronina kasa lilladzina la yu'minun kajelema teu arariman Katolik teu iman ka Allah Protestan kafir pokona mah Yahudi Nasrani kitu kene bangsa budak Konghucu dan lain sebagainya iyalah jelema nu teu iman ka Gusti Allah
kronikna setan. Kuari lamun lain ajakan setan Yahudi jamual. Kuari lamun lain ajakan setan Nasrani Amerika jamual. Urang geus nyaho sabenerna mah eta teh keur kasurupan setan. Ngan di urang na deui nyana ngahijina jeung para setan-setan. Jadi aya kedua komplotan di urang teh aya nu sok maca Quran bae nu iman ka Gusti Allah, aya nu teu iman ka Gusti Allah ngahijina jeung setan. Sabenerna mah hate teh merontak ngan kulantaran di luhurna lolobana ngahijina jeung setan sedengkeun jadi kroni. Urang mah teu daya teu upaya. Kasimpulanana setan ngagoda ka makhluk nu hirup anak cucu Adam nyana ngahiji jeung para kroni-kronina nu jadi kronina ialah jelema-jelema nu teu iman ka Gusti Allah, teu iman ka Kangjeng Rasulullah, teu iman ka Al-Qur'anul Karim, asal aya kafir eta kroni setan. Yahudi kroni setan, Nasrani kroni setan. Kajen ngomong lembah lembut ujung-ujungna kajen kuku mage tetep ngajerumuskeun bae. Gitu baik. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi jeung Nasrani maja datang ka iraha ge moal ridaweun ka urang sehingga urang nuturkeun nyana sebab nyana karoni setan. Ke geura dihareup ke sabobor hayat deui bakal dicaritakeun tempat-tempat setan jeung di mana nyana cicing-cicingna. Wah, luar biasa. Kaki haji mungkin nyana cicing di sorban. Wah, Kabupati meureun dikenong macem-macem ke setan teh jeung ke bakalna aya anti-antina kudu dibacaan naon ieu setan sebab kadang-kadang aya jelema kasurupan sebab jelema teh kasurupan sakumaha setan nyurup ka oray ti baheulana setan teh nyurup datang ka kuari sok nyurup ka makhluk-makhluk asup nyana kadinya dipencet ku urang dibacaan ayat kursi Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum pencetkeun urang set bisa sial ta setan bacana nu umat teh bisa kos kitu mah itu kiai kaisinan mentak ulah sapencet-pencetna setan leuwih pinter tibatan urang kudu make antina tanya kiai kok bisa kos kitu tadi puasaan sapencet-pencetna atuh setan mapan puasa bae nya mariaboh tanotek sia de ieulah Quran ngajelaskeun kajeun jang batur ba ulah dibejaan jang urang bae sadarkeun diri urang hate urang pikiran urang bahwa cak Al-Qur'an inna ja'alna syayatina auliya lil ladzina la yu'minun saenyana kaula nu agung maha pencipta geus ngajadikeun ka setan-setan sebagai kanca, sebagai kroni, balad, babaturan, sobat, nyobatna lil ladzina la yu'minun ka jelema nu teu arariman. Asal jelema teu iman ka Allah ya ane kafir, sobat setan. Sing hade jeung jelema eta. Jadi Khalid teh dihareupeun kula nyana menyatakeun bahwa nyana asup Kristen. Atau lain sakadar asup Kristen nyana sujud ka patung. Masya Allah batu pajar pangeran takkan lamun di negara urang makos kitu tah eueuh masalah. Andai kata urang lapor ka polsek atau lapor ke kejaksaan isi laporanana bahwa Khalid telah mengatakan bahasa kufur atau cak jaksa teh masing-masing bahasa jaksa pasti kok bagus gitu sebab negara orang malih negara Islam cak jaksa teh sia teh nyaho ieu mah negara kafir negara Walanda demokrasi jadi teu ditanggapi di urang mamun aya nu laporan kos kitu geus ana teu ditanggapi eueuh hukum anu menyatakeun
andai kata keluar tina agama Islam mesti kumaha hukum di urang sebab di urang mah lain negara Al-Qur'anul Karim. Jadi di urang mah nagarana negara demokrasi. Geus eueuh tanu laporan bos kitu. Dina laporanana atuh cak jaksa teh ngabau-bau sungut sia laporan ka aing. Guna laporan kos kitu. Kok ieu dina kitab aya ieu mah lamun nagarana nagara syariah. Negara Islam. Aturan-aturanana make Al-Qur'anul Karim. Ketika aya jelema kaluar tina Islam, tanggapi. Panggil dicoba ku jaksa teh diintegrasi bener atau henteu. Andai kata bener aya hukum ke. Andai kata henteu mesti kumaha. Tuh kan. Ngeunaheun naon make aturan Al-Qur'anul Karim urusan agama. Di negara demokrasi mah urusan agama mah diserahkeun ka tokohna masing-masing. Islam serahkeun ka kiai, Kristen serahkeun ka saya sok nonton TV jahos ya, segala pendeta kardinal segala. Geus kumaha siapa itu? Mun budak dipersilakan dispasrakeun ka tuh saya sok utang hitung biksu cenah tuh cak biksu ieu mah bangunan tusuk sate tidak boleh dipakai usaha atawa teu meunang dihuni eta biksu eta kos kitu di Islam mah tusuk jarum tusuk sate los enggak salah. Tuh kan. Jadi agama diserahkeun ka masing-masing tokohna. Geus nagara mah ngurusanana ngan ukur pitayeun doang. Mentak wajar korupsi. Wajar sebab hukum. Heuh. Mentak sakitu hebatna kiai memeh jadi DPR, barang asup DPR pada bae ge. Widih, ya pada baik korupsi. Ya wis akeh DPR kiai ku wong Jawa. Wong Sunda mas titik lah, anak ge 1 2 3 4 5. Masyaallah. Tuh kan. Ima urang geus jaho, geus urang nyaritakeun tentang iridah lain masalah urusan manggaridah lain tetapi di negara teu ditangani geus eueuh hukum urusan murtad aya di negara demokrasi urusan salat jeung teu salat teu ditangani urusan munggah haji jeung teu munggah haji teu ditangani eta cenah aya di negara munggah haji temen urusan munggah haji jeung teu munggah hajina nyana mah ngararapi ge hayang untung di munggah haji. Karti kusia. Sekali deui lain ngurusan munggah haji lain ngurusan agama lain. Ngurusan soteh hayang hirup meuli mobil di munggah haji. Ki heuleus ulah ka bener lanan ieu aing keur ngomong ieu. Ieu ngaji ngaranna beh nyaho. Urusan di negara. Salat kumaha urang negara urusan puasa teu puasa kumaha urang negara urusan artina urusan sanksi munggah haji teu munggah haji kumaha urang sanksi sugan nu teu munggah haji kena sanksi naon di negara teu aya adapun eta nya urusan munggah haji hayang dahar di munggah haji hayang meuli apansa di munggah haji itu siaga kahartipan. Aing ngaji mah lain di urusan lain zakat dek zakat teu kena sanksi di negara lamun dikenakeun sanksi wow bupati pangeulana kena sanksi gubernur pangeulana kena sanksi
eta ditangkep lain urusan agama mah urusan negara dek zakat dek teu zakat urusan urang adapun eta nyana cenah sagala zakat fitrah dirangkum je hayang ngarokok dinu ngazakat tah aya dibejakeun kos kitu tah lain urusan lain mun kitu mah aya sanksi mun teu zakat kena hukum karak eta ngaranna ngurusan mantak aing hayang jadi DPR ge ye aing dek dijieun undang-undang lamun teu zakat ditalian gejeburkeun ka sumur wah pejabat loba anu ngagejebur ka sumur nu sugih loba ieu mah keur carita abdi padi mah ngaji na jeung urang lembur aya jeung urang lembur mah pan teu kahartieun nya namun geus tokes kitu teu kahartieun nya mah kudu kos kitu bae eta ge kaharti keur di majelis doang keluar dari majelis teu kaharti deui bae iya mengkonon orang kampung mah ge aja aing ngaji jeung urang lembur mah gitu supaya jelas aing mah teu narima urang kota ieu henteu ieu mah ngaji ka dieu mah urang lembur nu bodoh bae tah mah resep jadi ngaji jeung bodoh mah urang sanajan salah nu nyalahkeun pan kula mah teu bangga kula mah diajian ku kiai kitu ngajian teu aing mah bisi salah jeung urang kota cenah ngaji aing mah bahasana ge teu bisa sebenarnya mah bahasa sia aing dia di kemana dia weh dia tuh kan pandai gelang dong urusanana tah teu nu pinter mah geus kudu ngaji ka dieu kiai-kiai geus teu kudu ngaji ustad-ustad geus kudu ngaji aya yang bararego mah kali itu terus ya juga orang lembur bae ngaji ngeunaheun lembur bae jadi orang beleg-beleg kaharti uja-uja teh ngurusan di negara demokrasi mah teh ngurusan agama deuk kumaha tah deuk kumaha nu nyekel agamana eta haji lain di urusan agamana administrasina eta zakat lain di urusan supaya ngazakat jeung henteu na mun di urusan mah mun teu kena mun teu ngazakat kena sanksi eta mah hayang milu ngaroko dinu ngazakat hayang milu ngebul dapurna dinu ngazakat aya deuk urusan zakat lain sakadar kitu ya tata jelema sanu teu ngazakat kenakeun sanksi kitu eta karak ngurusan agamana ieu lain ngaran ngurusan teh aing ngomong panjang tenjore tuh gitu kan itu di urusan urang teh sanksi mantap aya be organisasi NU Muhammadiyah Persib kemudian aya HTI aya Khuruj eta teh kulobana konsumen agama Ismilu KNU, Ahli Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah, semi Wahabi, Persib, Wahabi meles. Kemudian atuh kaditu kauna HTI, can kajahuan, Khuruj, atuh urusan padilah nya nama engke masak di masjid. Berang deui dakwah kene dakwah. Henteu salah. Namun orang nyaritakeun keberhasilan Islam Khuruj berhasil ulah nele di Indonesia sebab di Indonesia mah Islam nele coba di Amerika tingali coba di Inggris di Jerman anu nyana terus nelusuk termasuk HTI di urang mah encan katarima kakarak siap-siap ang nya nya henteu sebab naon di urang geus terbiasa di NU di Muhammadiyah aya organisasi anyar masih kena sanksi tapi di luar negeri perjuangan anak tingali perjuangan di luar negeri nah ikir cerita perjuangan NU berjuang sarua baik buabe berjuang nah mentak dipersilahkan ke kepala masing-masing guys urusan agama rata-rata masyarakat nanya ke kiaina nanya ke kepala suku
nyana meunang jeung henteu geus teu nuturkeun pamarentah nurutkeun ka kiaina sebab pamarentah teu ngurusan cenah pertikahan nyala lain nyaritakeun urusan hukumna nyaritakeun administrasina nikah harus masuk ke pemerintah sabaraha nikah kumaha negara kumaha daerah di mah sakitu daerah ditu mah sakitu daerah ditu mah sakitu aya masalahna kala eta dina Fathul Muin mah dina iana lamun urang dahar tina duit anu nikah artina mun henteu lapor teu ditikahkeun berarti kudu aya laporan jeung kudu mayar haram apa halal duit tinggal di dalam kitab gitu. Sebab nikah mah dianjurkeun ku agama urang didinya nyokot nah eta kecuali nu kumaha-kumaha dilangsungkeun wae adapun mere jeung teu na kumaha nyana eta mah halal tapi lamun dipatok wallahu a'lam ji ongkos maca khutbah atuh sarua bae tanyakeun halal apa haram tadi maca khutbah dina Jumat kecuali maca khutbah karena Allah aya nu mere atuh karena Allah teh mah ngaranna lamun kitu mah aing daek maca khutbah tapi aing bayar ku sia naik atuh gaji aing eta halal apa haram tanyakeun bae aja barisa ngaji nyana bacaan kitabna cenah teu kapanggih moal dibejaan ku aing deuleun bae heulanan halal apa haram sesuatu nu wajib tinggal gitu bae mantap kula kadang-kadang muringis ge kok baheula mah di kota jeung Muhammadiyah nu kitu teh kuari terus ka lembur-lembur kuli maca khutbah kuli maca khutbah eta kos kitu teh aju kiai deui kuari kiai kiaina di dieu ye ulah kitu cenah kiai indek balik selos Gusti Allah lagu urang beberes diri urang pisahkeun agama jeung dunia supaya lempeng urang sakumaha urang dipagahan ku ulama-ulama selalu naon bae make lillahi sholli fardhu maghribi salasa rakaatin musabbil lillahi ta'ala sholli fardhu jumu'ati rakataini lillahi Jumat di jerona termasuk khutbah aya aturan hayang naik gaji khutbah eta teu arti yang mah ka kiai tah aya kitu mah nya maca khutbah tas khutbah ya anu ngeupeulana naon ieu henteu macam naon ieu barang di deuleu teh kurang gede siapa kiai aduh masya Allah karim dikiraha atuh dedeketan jeung Allah lepas malah mah urang lamun di jalan dekat masjid aya nu mere duit cokot supkeun ke masjid urang anu mere duit di jalan kiai alhamdulillah masya Allah aya nu mere 5.000 ka masjid aya deui nu sasalaman 10.000 ka masjid keun ka kotakeun aya nu mere 1 juta itu beres tak pudoli blon aduh ayo 5.000 10 ka ditu 1 juta ka dia nyana ge boga guru meureun manan kitu ge di dieu keneh guruna sia-sia keneh ya Allah ya Rabbi aya keur carita berarti teu diurusan ieu urang dongeng ieu lamun di negara kira-kira cenah Indonesia bakal jadi negara Islam bakal wah maknya yen teu banyak bakal jasa di Indonesia iraha lamun nyaritakeun iraha nah eta mah can jelas ngan bakal bau emang kumaha Indonesia membuka sejarah moal ya piagam Jakarta eta teh bakal dibuka kembali engke bakal muncul Bung Karno kedua Bung Karno mah pancena geus paeh tulangna hirup deui
Orang cerita Indonesia mah moal anggus-anggus panjang dongeng Indonesia mah panjang. Sebab nyaritakeun perjuangan nu enggeus didongengkeun dibukukeun, nu encan ge dibukukeun. Nu encan terjadi Indonesia bukukeun. Wah cenah nyanyahoanan, teu nyanyahoanan. Geus kos kitu bae. Sakumaha Pak Harto nyieun repelita 1 2 3 eta teh rencana 5 tahun ieu 5 tahun ieu 5 tahun kaharep. Hanya rencana pelaksanaanna kumaha anu nyekelna. Rencana dan rencana. Indonesia geus boga rencana. Weh hebat Indonesia mah tuh. Nu mendak kuari sadunya kabeh keur neuleukeun Indonesia. Sadunya ieu mah Timur Tengah, Amerika, Eropa, Australia. Keur neuleuh ka Indonesia. Ada apa sih di Indonesia? Kok hidup tentrem amat, damai amat. Itu bisa diadu domba di luar mah di luar masalah setik jegur tapi di Indonesia lain saeutik anu ngadu domba negara di nu ngadu domba tetapi tenang bae dibatur mun presiden kos urang kuari diskalut di urang henteu iya sebodoh aya nyana daek jadi presiden terus hebat Indonesia ieu tak ulah orang Indonesia aya naonan Indonesia ieu pohara sebab lamun urang caritakeun kaistimewaan Indonesia moal anggeus-anggeus keur masugih makmur jelemana ih pohara jasa padahal ilmu kewalian teh meunang ti Baghdad tapi nu juara di wali loba jasa di urang. Atuh lamun carita nu dihina di urang loba jasa kuari-kuari ge dihina, dicaci, dimaki ku jelema. Barang nyana ka Mekah di Madinah keur kieu we kaget. Anu nyarekanan teh kaget, ieu mah jadi bicarekan ku aing teh. Kan cenah aya di dieu. Teu mungkin nyana ka Mekah naik pesawat lantaran susah jasa, diciduhan malah mah. Begitu nyana endeu ka dinya nek minta hampura, calang-calang lompat. Puyengeun teh jelema. Kuari-kuari eta aya keneh anu kos kitu. Lamun urang nyaritakeun kamari segala Ki Musa, segala komo, bela-belo dan lain sebagainya loba jasa. Kuari-kuari aya nu kos kitu. Nyarekanan jelema hina atep ka daek lantaran meureun asa teu sopan. Tapi barang nyana ka Madinah keur aya di raudhah keur kieu nyana lain ka Kangjeng Nabi neuleukeun eta wae. Ieu jelema nu ku aing dihina teh aya di dieu. Heran cek cenah. Heranin jan. Masya Allah. Ta ieu Indonesia mah kaya dengan kewalian. Wih, Haji Pendi geus 4 kali jadi wali. Ada wali juri sama kos itu. Maksudnya lain wali Allah. Zaid jeung Umar lapor isi laporanana bahwa Khalid nyaritakeun tentang bahasa kupur. Anggil Khalid. Kamu Khalid? Iya, Pak. Sebagaimana laporan dari Zaid dan Umar, dan Zaid Umar siap menjadi saksi. Isi laporannya bahwa engkau Khalid telah mengucapkan bahasa kufur, bahwa engkau telah masuk Kristen. Betul apa tidak? Pada ikrohan. Hakim, abdi aing ngomong soal bahasa kufur mah bener, cuman abdi teh dipaksa. Ya, jadi dipaksa ya. Jadi nyana ikrar ngaheukeun karena bahasa Zaid jeung Umar, eusi laporanana diterima. Ki Khalid ge ngan abdi ngomong kufur teh eta teh dipaksa. Kumaha eta? Suddiqa mutlaqan. Benerkeun Khalid secara mutlak. Artinya secara mutlak geus ulah dirinci deui. Ulah coba bahasana kumaha jeung naon coba
itu pemaksana bentuk pemaksana ulah tuh cenapan kamari geus dipaksa kudu dijelas ainu kamari mah berbeda cetik ngaji celekna ngaji teh hasilna kos kieu mantap kula ge sok puyeng lah sakulah tadi liwat bae gitu ya hese ngaji ari kamari mah walau syahidu andai kata para saksi nyaksian biridatin karena murtadna si Prengki kamari mah Imoholin kemudian diajukan ke hakim barang diinterogasi ditanya si Prengki paan karo inkar teh ya inkar karena pernyataan saksi tuh kan tuh ai santri mah tuh nyaho oh iya ai lain santri mah suka bodos ya ai mah geus tari masak bae ngaji ya kos kieu ye aing moal magahkeun ka batur jeung aing moal murtad lah ai santri mah pan nengetkeun bahasa kamari jeung bahasa kuari ainu kamari mah si Prengki setelah diintegrasi inkar karena pernyataan saksi inkar lamun inkar karena pernyataan saksi hukimah bisyhadah tetap nu dimenangkeun saksi ari ieu mah ikrar tuh ai kamari mah cak Prengki teu kula mah teu menyatakan kafir kula mah jangan teu menyatakan bahasa kafir henteu tah ai ieu mah oh bener cakolin kula ngaku ai ngabahasakeun bahasa kufur mah ngaku ngan kula mah dipaksa itu kan beda ai tadi mah langsung ingkar karena persaksianana ai kuari mah ngaku karena bahasa saksi ngan nyana teh dipaksa oh ai kos kitu mah geus henteu kudu hese-hese geus benerkeun nyana berarti eta mah taktik doang kos kitu mah loh beda setik geus lah puyeng ongko ngaji mah asal geus ka hakim bae ge puyeng asal geus ka hakim ka kejaksaan pasti puyeng sebab masalah berbeli mantak panggilanna ka neraka hakim Bapak na Abu Nawas ge celina curek sebelah lantaran eta ngahukuman ai nu sugih nu mere duit dihukuman ngeunah tek ai nu susah diabaikeun atawa teu mere duit di pulungkat palengkot eta baheula atuh komo saiki weh wis lah saiki mah Masya Allah karim